Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu moal bisa dibobodo teh ya. Jarawat, mani belum kieu. Pencet gitu. Ah sieun peurih. Antep wae. Asa ngaragukan deui. Tapi kek asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumudna. Ngudag cahaya anu sumorot ti saca anjeun. Kang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan ke pangambung. Sareng ning mama arigado ngalaka nin. Nini kuring naon deui nya nu ciga mamah teh. Oh nya biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak mah jigana ngalaka bapa. Malah lebah leumpang cekih pisan. Pada ngagaluh bray. Saur Mang Omeng mah kuring teh fotokopian ti bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Nya aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujung ngantungkeun. Mugi ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Uluh. Eta saha nu kalaluar tina kalangkang banget kuring? Walah. Beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka karuhun. Ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun nu ngamuara di diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapingajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring teh meujeuna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat dina ieu pipi. Gerangan randakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun cenah ngamalir terus ka anak incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asap. Ieu hate beuki nyanyautan.
Akang, Ari ayeuna aya di mana?